Kabayan jeung Iteung menang pagawean anu resikona misahkeun manehna duaan. Sateuacanna eta, manehna duaan ngikarkeun janji satia. Geus 5 taun teh Kabayan balik ka kampung, tapina Iteung mah henteu. Kunaon nya kieu caritana. Nyokap Kabayan ya mawa TV keur khusus nyokap. Ari maneh ambu disebut make up asal manehna nya Kabayan. Kieu ge ambu pas keur ngora da tara make up acan, da ambu mah geus geulis malah panggelisna sakampung. Ambu mah da mah hiwal wae. Aya make up ambu. Nyokap hartina teh mah kitu ge teu apal. Maneh mah Kabayan di kampung siga kieu maneh nyaho bahasa nu kararitu. Geus lah maneh istirahat heula buru-burukeun dipina ambu bade nonton darso. Ambu mah ari Kabayan mau anu pika resep ambu ngabageran. Kabayan geus Kabayan bade ka Nyi Iteung heula. Iteung da Nyi Iteung macan balik ke Jakarta. Ambu Nyi Iteung can balik. Ambu mah tara ngabohong, jik we disangkeun ka imahna aya teu. Weh Kabayan rek istirahat heula. Saanggeus eta, sobat Kabayan nyaeta Cenang jeung Nanang datang ka imah si Kabayan. Anu alasanna hayang tepang jeung si Kabayan. Padahal mah ku sabab si Kabayan boga TV anyar, janten manehna tiasa nonton TV gratis di imah si Kabayan. Orang enggak tahu. Kabayan, Sabar. Kabayan aya. Aya, sabar lembar. asik. Hei Kabayan, gaya lah. Ayeuna mah geus jadi juragan, boga TV gede. Ayo orang nonton TV. Kabayan mah tang wae nih Rabdi. Orang oge nyaho niat maneh ka dieu rek milu nonton TV. Kabayan, nah eta teh si Iteung ya. Mana? Oh nya eta mah si Iteung. Tapi nah beda pisan, bagi gelis geningan. Mana? Oh bener, geningan eta Nyi Iteung nah ngaranna janten saha Aican. Maneh mah Kabayan, dina lamun geus gratis mah. Atuh ngaranna kudu alus, mainnya sok Iteung ganti ku anu leuwih kalem. Bener ta Kabayan, Iteung tos ganti ngaranna meureun. Oh heueuh nya, bener kumaha atunya carana supaya urang tiasa nyusul Nyi Iteung. Kabayan keur bingung mikiran kumaha carana supaya manehna bias nyusul si Iteung ka Jakarta. Pas tiluanna keur mikir, aya hiji iklan di TV nu sakirana bisa nulungan maranehna. Iklan naon eta? Hayu urang tingali. Abdi reporter risis, nyata reporter ripu jeung eksis. Aranjeun hoyong jadi artis, hoyong terkenal di seluruh jagat raya. Hayu orang ngiringan audisi boyband di Jakarta. Jamin aranjeun pasti terkenal. Hayu enggal ngiringan. Wah kebenar pisan aya audisi jadi boyband. Cenah hayu urang ka Jakarta. Ambe jasa patepang jeung Nyi Iteung satuju. Asik jadi artis. Maneh mah demi nulungan sobat kuring, satuju. Isukana Kabayan, Cenang sareng Nanang teh pamit ka Jakarta. Tos nepi di Jakarta, tiluanna teh langsung ngadatangkeun tempat audisi boyband. Ambu anu teu sabar bade ningali anakna tampil di TV, diuk di hareupeun TV. Aduh, mana si Kabayan teh cenah rek audisi nah teu aya. Tah geuning, aya si Kabayan teh. Ambu bade ningali Sok perkenalkan heula saha aranjeun. Perkenalkan wasta abdi David. Wasta Abdi Kevin. Mami Abdi Cecep. Aduh maneh mah nya ngaran urang jeung si Nanang teh geus alus David jeung Kevin. Ari maneh Cecep. Pamaneh dasar. Nya tuh kuring teh lieur anu aya di otak kuring teh ngaran Cecep bungkul. Geus we lah, kana naon, nu penting mah urang tiasa ngiluan audisi. Tah bener, cek si Nanang teh. Oke sok atuh tampilkan perantian anjeun. Pas Kabayan, Cenang jeung Nanang rek nampilkeun bakatna, sora Kabayan ujug-ujug seureuk. Ambu teh langsung mere jahe ka si Kabayan. Si komentator bingungan. Anjeun sadayana ge pasti bingung. Hayu urang tingali adeganna.
Aku pilih mama muda biar jaga tidak masalah. Jahe nyam, jahe. Naon Bu? Iya jahe sok minum heula jahena. Nuhun Bu, nuhun. Terus sami-sami. Kabayan, buru atuh dahar jahena, engke bisi komentator na ngamuk. Tuh, pan bener cek titenang. Buru arek nampilkan moal harese kitu oge. Saenggeus audisi narengse, komentator nentukeun saha pemenangna. Teu disangka-sangka kabayan Cenang jeung Nanang teh jantena nu meunang janten boyband terkenal anu ngaranna boyband Hots. Kabayan akhirna patepang jeung Sheila Chin dina hiji acara. Kunaon nami anjeun salah Cin? Pesanan saya Alaicin. Kumaha tanggapan anjeun ka boyband Hots anu pendatang hanya tapi tiasa naik daun? Omega menurut abdi mah ahli. Teu aya tandinganana. Anjeun yakin? Insyaallah yakin sesuatu pisan.